Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumaha jangakeun mitra dongeng kucrit. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu upami telepat hanca nu katunda teh parantos lugika lantaran di patengahan teh kadangu sawantena Pak Idrus jiga anu keur midangdam kanyanyerian beuk boa-boa cenah ieu dadang teh kitu ceuk pikirna Ibu Idrus kitu deui rai-raina dadang geuwat nyalampurkeun ka tepas. Barang serog katepasnya bae dadang teh keur dirangkul meuni pageuh pisan kunu janten carogena. Aduh bapana, aya naon deui atuh dadang teh? Pokna Ibu Idrus bari jeung rek ngarangkul ka dadang, dadang geuwat malik bari langsung munyungan kanu janten ibuna. Ibu, hapunten dadang bu, dadang rumaos lepat, dadang rumaos ibu, hapunten. Dadang, anak ibu, alhamdulillah, syukur bager, hidup ge sehat deui, syukur. Saur Ibu Idrus bari ngarangkul kanu janten putrana nepi ka paungku-ungku. Kitu deui rai-raina dadang. Gancang-gancang bae muru ka dadang anu saterusna silih gabrug silih hampuraan. Kaayaan kitu teh kasakseni ku sararea anu keur aya di tepas anu masih keneh can marulang harita teh uguh we kaayaanana matak ngajadikeun kagagas. Atuh kaayaanana di bumina Pak Idrus teh mani semu midangdam. Tatangga-tatangga nu deukeut mah kabeh ngarasa kaget jeung heran aya naon cenah di bumina Pak Idrus teh make jeung aya anu tinggarauk narangis beuk boa-boa cenah dadang teh nepi ka hanteuna. Kitu ceuk timuruna tatangga-tatanggana anu memang henteu nyaksian kaayaan di bumina Pak Idrus. Sedengkeun ari utay harita teh tetep we cicing malah merhatikeun ka sakabehna oge bari jeung teu lemek teu nyarek keun weh cenah diantep sina nyacapkeun heula ka sonona. Da puguh memang kitu kaayaan dadang ayeuna teh karek eling deui sadar deui tina rasa katalimengna. Nya oge geus sababaraha poe ayana di imah teh tapi apanan teu apal kana dirina nya karek peuting ayeuna pisan dadang teh ingetanana pulih deui. Geus ayeuna mah da geus bukti kalawan nyatanya. Dadang teh sehat deui. Apal keneh kawing henteu cingan-cingan. Pokna utay bari nyerengeh seuri. Sedengkeun dadang sakedapan manehna keur nginget-nginget heula. Memang apal ari kana keuritan beungeutna mah yen anu ayeuna aya di hareupeunana teh nyatana utay teh tapi naha geuning sorana bet beda. Apan basa waktu keur init mah harita teh henteu kitu nyaritana. Biasa sawajarna tapi ari ayeuna nah bet kitu tah ieu nu ngajadikeun palahak polohokna dadang teh nepi ka meh-mehan hampir nyebutkeun teu wawuh ka ieu jalma teh
Numatak ditanya kitu ku utai teh sakedapan mah ukur molohok bae. Ari anu sejena anu araya sarua deui ting polohok. Nah, cenah Dadang can wani ngajawab teu daekeun nyarita. Kalah ka melong ka ieu utai teh bangun anu panasaran. Teu wawuh meureunnya kawing. Ya pasti we kana sorana mah moal wawuh cep Dadang. Tapi ai kawarugana mah meureun wawuhnya. Cek utai. Dadang ngajawabna ngan ukur ungeuk. Tuh. Rada nyambung ya. Nya syukur atuh jadi apanya. Ai kana waruga uing mah. Dadang ungeuk deui wae can wani cacarita. Da masih keneh merhatikeun kana carita anana ieu Ki Utai. Nya kulantaran kitu akhirna mah dijentrekeun ku ramahna nyaeta Pak Idrus. Saha ieu anu sabenerna aya di hareupeun Dadang teh dibenyer beaskeun, malah anu sawarehna mah make jeung diharewoskeun ka Dadang. Barang diharewosan kitu Dadang ungeuk-ungeukan anu satuluyna ngan gabrug wae Dadang teh ngagabrug ka warugana Ki Utai. Da eta we dina ngagabrugna teh bangun anu sono pisan. Kitu deui Ki Utai ngan bari pok nyarita pokna teh. Nya apa da pasti wawuh ari jeung warugana mah ngan jeung huing wungkul nu can wawuh teh nya. Keun engke oge wawuh wano. Mitra kaum dangu Dadang sangeusna sasalaman bari jeung ungeuk. Gek bae diuk ngareneng jeung ramahna katut ibuna oge saderek-saderekna. Tah lantaran tadi teh apan diharewosan kuno janten ramahna, Dadang teh ayeuna mah ngarti memang bener ieu teh kawawuhanana teh nyatana nu kasebut Utai. Ngan ayeuna dina nyaritana memang kitu lantaran cenah keur katitisan anu nalah ku ciritea. Atuh anu saterusna mah Dadang teh milu masamoan didinya babarengan ngariung sarerea bari ngobrolkeun pangalaman masing-masing. Pang-pangna mah nu janten ramahna katut ibuna oge saderek-saderekna jeung tatangga-tatangga anu dareukeut anu araya keur nganjang di bumina Pak Idrus ieu. Akhirna mah nangap lalakon Dadang. Dadang teh dibawa cacarita nyamung ayeuna mah dina cacaritana teh ku magi kitu ka bapak rawuh ka ibu oge kasadayana tatangi anu karasan nuju araya. Hapunten Dadang tos ngabarubahkeun pang-pangna mah ka bapak sareng ka ibu. Hapunten Dadang Pak Ibu, Dadang rumaos joledar karujan sepuh teu nurut kana kasauran sepuh kitu mugi dihapunten Pak Ibu. Dadang tang tueh ku bapak teh dihampura jeung ku ibuna. Tah eta mah kitu ku hidup jadikeun eta teh hiji palajaran. Keun anu geus mah geus, da memang eta mah kitu kudu kajadianana pikeun hidup. Anggur mah ti ayeuna ka hareup sakumaha kahayang bapak jeung ibuna, hidup teh geus cukup malah geus leuwih ti cukup. Gerak keureuyeurkeun kawajiban nyatana daek ngalakonan ibadah. Ruang riung milu aub deh lain jeung anu teu puguh tapi jeung anu sok ibadah. Tah nyata kitu maksud bapak oge ngarah hidup teh ulah katalimeng kabawa ku sakaba-kaba. Geus nu geus mah geus pikirkeun mah ayeuna ka hareup rak geuwat geura omehan. Insyaallah bapak nu mawi kitu pidoana ti bapak sareng ti ibu. Dadang tiasa ngalaksanakeunana kana naon amanat ti bapak sareng ti ibu. Kitu manawi hapunten Pak Ibu.
Cek Dadang nyarita na make jeung beres ayeuna mah. Puguh wae atuh Ibu Idrus teh ngarasa kaget kabina-bina. Bet ku teu sangka ayeuna mah Dadang make jeung bisa nyarita kawas kitu. Anu biasana sok sugal teh ayeuna mah anteb lelebnaker. Tah nya ieu pisan harepan nu jadi sepuhna Dadang teh. Nyatana Pak Idrus rawuh bojona. Kitu deui nu janten saderek-saderekna kacida bungahna barang ningali robahna sifat ti Dadang ieu. Atuh anu saterusna Dadang nuluykeun deui pangalamanana, dicaritakeun pangna nepi ka kasarung ka sayang siluman teh. Nyata dina cacaritana teh henteu saujratna kabeh dicaritakeun. Pang-pangna mah dina lebah aibna teu dicaritakeun, eta mah disensor. Sakitu oge cukup. Cep Dadang kaharti usararea merenya. Pasti tu akibatna urang sok sompral, songong, bedegong, tenurut kana kecap pamali teh sagala dirumpak. Tah kitu akibatna keun da eta mah geus kanyahoan nya. Ayeuna meureun anu rek ditanyakeun ku uing teh ngeunaan pangna hidup bisa balik deui cingan. Meureun aya pangalaman anu aheng keur hidup. Cingpok caritakeun kadinya ngalah kaharti ku sararea. Tah kieu cerit pangalaman anu aheng waktu harita teh cek rarasaan make aya anu mawa. Nyatana eta nu mawa teh hiji aki-aki kalawan keukeuh mamaksa ka Dadang teh. Sangkan Dadang buru-buru balik nya kalawan teu sadar Dadang teh nuturkeun eta aki-aki. Ieu si aki dina leumpangna meuni cepet pisan, da eta we hampir teu katuturkeun. Nu matak Dadang teh asa kalempohan di jalan teh. Ta waktu harita teh Dadang ngarasa tuheureun ti koro nya ku si aki teh dibere nginum heula. Pokna teh cenah sok tah inum hayang jag-jag deui mah sok buru-buru tong hararese cenah pirang nginum-nginum wae. Tah lamun geus diinum ceuceuhkeun cenah kana embun-embunan jeung usapkeun kana beungeut. Eta cai teh sok buru ngarajag-jag deui. Kitu cek si aki teh. Nya terus baik ku Dadang teh diturut sagala papatah ti aki teh. Atuh geus kitu mah nginci deui wae si aki teh leumpang ti heula. Kalayan dituturkeun deui ku Dadang. Kira-kira geus sapal jauhna si aki teh kalah ngajanteng heula ngajengjen ngadaguan Dadang. Tah di dinya teh aya jalan anu nyaga ka kenca jeung ka katuhu. Pok eta si aki teh sasauran. Pokna teh samemeh nuluykeun perjalanan jeung lalampahan. Aki cenah rek tumanya ari hidup cenah hayang senang sorangan atawa hayang senang sarerea. Nya dina tumanya na si aki teh kawas anu mere tatarucingan. Pangna disebut tatarucingan, nah kumaha kitu Cep Dadang? Mun patarosanana teh cerit saur si aki teh naha hirup teh hayang senang sorangan atawa hayang senang sarerea. Tah ieu aya jalan anu ka kenca jeung ka katuhu. Hek pilih ku hidup cenah hiji di antara dua eta. Ari jawaban Cep Dadang kumaha harita? Nya atuh ku aki cing teh upami ku aki ditaros kitu naha hayang senang sorangan atawa hayang senang sarerea. Kange abdi mah wios hoyong senang sarerea bae. Atuh sangem si aki teh tak atuh lamun kitu jawaban hidup hayang senang sarerea mah hidup kudu kabelah dieu jalana ieu kabelah katuhu. Sok we terus lempeng ti dieu mah tong pungka pengkol deui. Hidup kudu ngambah ieu jalan lamunnya hayang senang sarerea. Tapi lamun hayang senang sorangan tak kabelah dieu kana belah kenca pikeun jalana teh. Kitu sangem si aki teh. Atuh kumargi waleran ti Dadang kitu nyatana hoyong senang sarerea. Nya Dadang teh ngamah jalan anu ka katuhu teh.
sedangkan ari si Aki mah waktu harita oge henteu neraskeun deui lalampahanana nganteur dadang teh mung semet dugi kadinya tah ieu cerit anu ngajantenkeun patarosan teh dugi ka ayeuna dina emutan dadang teh. Naha si Aki miwarang milih eta tatarucingan hayang hirup senang sorangan atawa hayang senang sarerea. Naon nu dimaksadna eta teh kitu cerit? Nya aheng oge eta pangalaman teh Cep Dadang. Sabenerna lamun ditangetkeun eta teh siloka. Siloka? Maksud ucerit siloka teh? Siloka kumaha cerit? Nya siloka. Apan cek tadi oge tumanyana eta si Aki teh hidup hayang senang sosoranganan atau hayang senang sarerea gitu Lin. Laras cerit gitu pisan walaran teh. Untung hidup teh Cep Dadang masih kene boga ugeran dina mikir eta jawaban halus eta jawaban teh. Bisi hayang nyaho mah hidup Cep Dadang. Naon pangna disebut alus lantaran lamun jawaban Cep Dadang lain eta. Naon teh jawaban Cep Dadang teh tadi teh? Coba lamun hidup jawabanana teh lain eta, nyatana anu hiji deui hayang senang sorangan. Nu kena teh panuduhan jalana teh anu kabelah kenca. Ieu teh ngarupakeun siloka. Lamun hidup milih anu eta nyatana anu kabelah kenca teh hayang hirup senang sorangan kalawan bakal dituduhan jalan kabelah kenca nya hidup teh bakal hirup senang sorangan. Nu dimaksud hidup moal cager deui moal kumpul deui jeung kulawarga. Sing inget ari nu hirup senang sorangan mah nu kumaha cingan. Anu sok ngagigihan teh geuning leumpangan di jalan. Apan iwal tinu kitu nu hirupna teh senang sorangan. Sok padahal nu ningalikeun mah deuh matak pikawatireuan aker. Lantaran make baju rarangsak dahar di mana wae, sare di mana wae. Tah nu kitu hirup senang sorangan teh. Cek nu ningalikeun jiga anu riweuh jeung ripuh teh, tapi ari keur dirina mah da teu apaleun. Asa senang we nu matak senang sorangan teh kasebutna jadi gelo. Hah, jadi gelo? Nya OTM alias otak miring. Tuh apan ari ayeuna mah Jang Dadang nya ngumpul deui jeung kulawarga. Apan senang sarerea lain. Jang Dadang aya deui anu ngurus. Jang Dadang aya deui nu nalingakeun. Atuh sepuh-sepuh Jang Dadang Pak Idrus sareng ibuna di dieu kacida senangna lantaran Jang Dadang sehat deui sabihara sabihari kitu lain heueuh. Ieu teh kasebutna senang sarerea. Tah kitu silokana teh. Nu matak Jang Dadang sehat deui cager deui. Mitra kaum dangu kitu ti antarana obrolan teh puguh bae anu ngabaranungan oge nyatana anu araya kene bet ngarasa kataji ku eta pangalaman Jang Dadang. Saterusna mitra urang singketkeun bae ieu carita teh caturkeun utai. Satu tasna dianggap rengse narekahan Dadang kalayan sehat deui nya atuh pok wae utai teh cacarita. Ayeuna mah lantaran geus salamet atuh kaduana kuing teh aya perluna deui ieu teh. Wayahna sakitu we lanannya. Kade poho kudu syukuran kanu maha kawasa nya Bapak Idrus
sareng bojona oge saderek nya sakitu we lantaran ieu teh lain teh hayang lila ucit teh lantaran karunya ieu teh nya anu katitisan ku uing teh loba keneh perluna loba keneh rengsekeunna aku kituna ucrit teh rek pamit we ka sadayana ieu nya hampura ucrit geus ngabaribinan ka sadayana nya. Aduh atuh kumaha nya ucrit tangtosna oge henteu ngaraos kabaribinan samali mahapunten atuh di dieu kulawarga teu tiasa nyugemakeun ka kucrit teh hapunten pisan oge hatur nuhun kana sagarupi bantosanana ucrit. Nya syukur we ari ya mah katarima yang sakali deui poma yeuh nu nyageurkeun teh lain ucrit mah ngan sakadar suka lantaran dari nu ngadamangkeun mah anger we angin Allah subhanahu wa ta'ala nu matak hormat kudu syukuran tahnya ibuna Cep Dadang bilih hilap. Insyaallah atuh ucrit insyaallah tangtos wae kulawarga di dieu teh bade syukuran ku tiasa damangna deui pun anak. Semohon gitu pisan cerit sakali dihatur nuhun atuh kana sagala rupina atuh muga-muga wae pun anak teh sing saterasna sehat deui gitu tah cerit. Amin. Atuh cek sararea deui amin cenah ngaaminkeun. Nya sok kitu we lah hati ucrit mah nya sakali deui hampura ieu ucrit teh ka sararea nya sangkan ucrit lancar dina lumampahna di jalanna nya sakumaha biasa ucrit teh kang jajabkeun ku maca syahadat 3 kali nya jeung na deui Fatihah 3 kali sakitu ti ucrit sok kadinya babarengan maca syahadat 3 kali Fatihah 3 kali nya. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah breng bae sarerea ngucapkeun kalimah syahadat 3 kali jeung surat Al-Fatihah 3 kali. Rengse anu babacaan alhamdulillah rabbil alamin nuhun kasadayana hampura ucrit hampura lain ucrit teh sono Jang Dadang Pak Idrus oge bojona sareng lain-lainna oge wargi-wargina sadayana hampura ucritnya ucrit rek mulang keun didoakeun ku ucrit sing lungsur langsar sehat sabiharinya sakitu wayahna ucrit teh rek balik nya sok kadinya sasalaman heula jeung ucrit nya anda urang rek papisah heulaanannya mudah-mudahan sing pada selamat itu pokna ucrit bari mapai ka sararea ngadon sasalaman heula atuh sangeusna rengse sasalaman terus diuk deui sila meuni ngajemprak manekung kanu Maha Agung sejak init pamit tina kurunganana ieu Jang Utai kalayan posisi kadua pananganana nungkupan kadua cepilna siga anu keur azan bae bari ungut-ungutan kituna teh sararea anu nyaraksian saurang ge taya nu cacarita angur merhatikeun melongkeun kana petana ieu Ki Utai. Sakali deui nya ucrit pamit ya kasadayana
hatur nuhun kasadayana. Hanti ucrit mami HP ka ieu kurungan nu kaancikan ku ucritnya. Karunya ieu budak teh loba pisan raregedna. Kitu nya sakitu welah sok welah nya didoakeun ku ucrit kasadayana. Ucrit rek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh breng sarerea ngawalonan eta salam. Sanggeus rengse ngan greweg. Kaayaan awak utai teh ngagibrig. Sanggeus rada lila krejet ngan jeblag weh. Eta awak utai teh ngajeblag ka tukang. Untung wae bisa tukangen utai teh aya tatanggana Pak Idrus anu kabeneran nyangkeh ka Ki Utai. Lila disangkehna teh lantaran Utai langsung cengkat deui bari jeung gigisi kawas nu tas hudang sare bae. Kusararea pada melongkeun malah pop Pak Idrus teh cumarita rukawatos deui nya Utai bilih hanaang banginten mana ibuna eta leuteunana kangge jang Utai tah. Soyos cekap Pak, Cek Utai bari rada balaham belehem lantaran kaayaanana harita Utai teh keur pada mencorongkeun keneh ku tatangga-tatanggana Pak Idrus. Anu teu nyangka cenah ieu budak ngora-ngora elmuna luar biasa. Eta bae make bisa nyageurkeun Cep Dadang anu cenah kabejakeun gelo. Ayeuna sehat deui. Dina harti tangtuna wae ieu budak ngora teh teu samanea nya saeutik gedena boga pangaruh anu kawilang nyong colangna. Tahal ieu engkena teh bakal kaiburkeun ka sararea yen aya hiji budak ngora anu beunang disebutkeun saciduh metu saucap nyata. Kitu engkena teh kasohorkeunana ieu jang Utai alias si mitra kaum dangu. Singkatna carita Utai rengse narekahanana atuh lantaran Utai teh loba deui kaperluan anu sajena nya saterusna mah amitan ka Pak Idrus sareng bojona kitu deui ka saderek-saderekna Cep Dadang. Teu wudu atuh Pak Idrus katut bojona nganuhunkeunana ka Utai teh. Da eta we make jeung mahanan sagala rupa minangka ku karumasaanana kalayan dina narekahanana teh teu nguciwakeun malah ngajadikeun kabungah pikeun sarerea. Atuh nya kitu deui pikeun Utaina ngarasa bungah kacida lantaran pamahanan ti kulawarga Bapak Idrus teh kasebutna leuwih ti cukup. Da eta we nepi ka angka ribung sagala dibahankeun. Samalah aya oge ti antara anak tatanggana Pak Idrus anu nanyakeun alamatna ieu Utai lantaran cenah rek aya perluna sapeda eta tatanggana Pak Idrus teh boga anak parawan anu ayeuna teh keur gering deui sarua ari geringna teh ngajubleg. Bisi wae cenah ieu geringna teh lain gering samanea sesamodel Dadang lantaran teu pupuguh. Anakna anu parawan keur meujeuna teh anu geus sabaraha lilana ngan ngajubleg wae boro-boro kabeger turun ti imah ngadonna tangga ge tara pisan. Tahnya hal ieu pisan anu jadi kahariwang kolotna teh sok sieun kasibet atawa ku pangheureyan jalma sugan jeung sugan cenah aya jodona diubaran ku Utai. Dari ubar ka sejen tempat mah geus eta oge
tapi anger wae panyakitna can bisa kaperuhkeun. Taku lantaran dumasar kana keterangan ti kolotna kitu ngeunaan panyakit nu jadi anakna teh pikeun utai ngarasa watir oge cenah. Insyaallah mudah-mudahan we Allah marengkeun atuh sakalian we ku utai teh dicaritakeun ngeunaan kaayaan lemurna tempat matuhna di lemah wungkuk. Geus moal aya anu bireuk cenah, kamanehna mah tanyakeun wae tangtu bakal kapanggihna. Ya atuh ari geus meunang katerangan kitu mah tiki utai kalayan sadia cenah insyaallah bakal nulunganana ngarasa regreg oge eta tatanggana Pak Idrus teh. Anu satuluyna utai mah mubrut balik deui ka lemurna lantaran nya kitu teh utai teh masih keneh loba bubutuh pang-pangna mah sok sieun mamang ajengan mukmin ngadadagoan lantaran aya janjina arek aya babadamian kitu ceuk pikirna utai atuh gancang-gancang bae utai teh mulang. Mitra kaum dangu teka catur di jalana urang kocapkeun wae utai geus aya deui di imahna. Malah harita teh keur ngobrol jeung nu jadi indungna nyatana bicioh ngarasa bagja jeung bungahna lantaran datangna utai teh make jeung angkaribung sagala rupa. Malah masrahkeun duit oge ka bicioh teh nu lain saeutik eta duit teh. Puguh we pikeun bicioh mah ngarasa kaget jeung reuwas. Ari sabab asa kakara nyekel duit anu sakitu lobana. Malah teg we boga curiga anu lain-lain bicioh teh sok sieun nu jadi anak teh salah lengkah. Panan timuru namanya eta disebutkeun usaha teh kana naon da kudu puguh modalna. Ari disebutkeun meunang ladang gawe apana ayeuna mah teu pipilueun utai teh kana urusan pangwangunan sasakrawayan teh. Eta oge apal bicioh teh nu jadi anakna sasatna utai teh sok diutuh di eta ku mamang ajengan mukmin bari upama geus rengse teh ngalaksanakeun panitahana mamang ajengan mukmin ieu da taragap lah sok aya wae pamerena teh malah leuwih ti cukup dina barang berena teh. Nya kasebut leuwih ti cukup teh upamana ta ieu cenah keur buruhan hidup, ta ieu cenah bawa keur bicioh, lumayan cenah keur seupaheun kitu pokna teh. Atuh sajabati eta lain bae ngan mamang ajengan mukmin anu sok tutah-titah teh. Malah tatangga nu sejena anu geus apaleun mah kana kadaekna utai tarapuga lamun nitah teh sok mercayakeun ka utai bae. Tah ngan eta na anu kanyahoan ku bicioh teh dina sapopoena utai lamun teh mah sok nyakuan duit. Tapi ari ayeuna nu dipasrahkeun ka bicioh duit anu sakitu gedena. Yeuh utai lain teu ditarimakeun ku emak teh yeuh rejeki hidup teh ngan emak mah teu weleh we kasebut mah ge anu jadi inung sok aya wae rasa timuru goreng teh sok sieun meunang anu teu puguh duit teh nya anu kasebutna teh anu teu halal. Lantaran ieu duit teh anu sakilobana emak mah kakara ngaragapna ge ieu ujang utai samalah waktu aya keneh bapa hidup saumurna emak teh can pernah meunang kaserenan duit anu sakilobana malah ditambah deui ku nu sejena babawaan anu hidup teh geuning sagala meni dibahankeun. Ieu teh ti saha
jeung ladang naon da eta atuh geuning make jeung aya samping batik sagala rupa mangkaning ieu mah batik na batik garutan malah make jeung aya pibajueun sagala rupa ieu mah nu kasebutna teh barukat anu pangmahalna jigana mah laras mah eta teh salaras nama pamaresen di bojona Pak Idrus mah saurna teh omat ieu cenah kandah dicanak katuranan kang emak da numutkeun anjeunna mah saurna kenalin ka emak teh da naroskeun saha cenah tuang ibu teh nya tuku utai teh disangemkeun mak ka Ibu Idrus teh ke dedengian emak cek hidup bieu eta bojona Pak Idrus teh wawuheun jeung emaknya moal Pak Idrus anu cekel gawe di Kademangan mah kitu utai laras pisan mak geuningan emak uninga kutan teh Pak Idrus eta anu dimaksudku hidup teh atunya puguh we ka Idrus eta mah emak wawuh pisan komo ka bojona mah apan eta teh beunang disebutkeun sobat emak keur parawan mah. Oh, kutan teh kitu mah. Saha jenenganna mah? Ari baheula mah keur mah parawan keneh katelahna teh Nyi Oneng eta teh nya duka atuh ari ayeuna mah atawa meureun anger keneh wae. Meureun ayeuna mah katalahna oge Ibu Oneng nyigana mah. Dukanya mah kirang paos. Nyakeun bae ari teu apal mah. Ngan ari anu kasebut Pak Idrus anu di Kademangan mah cekel gawena. Memang ngajodona teh jeung Nyi Oneng. Nya babaturan emak, paingan atuh nyebutkeun wawuh mah ka emak. Malah ieu nepi ka jadi ngajodo jeung Idrus teh sasat aya jasa emak da emak teh kasebutna harita mah tukang diutuh di eta ku Nyi Oneng teh nya lamun ceuk ayeuna mah emak teh minangka jadi panglayarna eta oge dumeh we apan Idrus teh minangka sosobatanana Bapak Hidep nyaeta Kang Rawit jeung Kang Ruwat lanceukna Bapak Hidep. Oh, kutan teh kitu mak. Paingan atuh waktos Pak Idrus naroskeun pun Bapak nya disebatkeun jenenganana mun ceng teh pun Bapak mah parantos ngantunkeun nyatana Parawit sedengkeun ari pun uwa mah aya keneh nyatana Waruwat barang disanggemekeun kitu teh oh cenah apal atuh kadinya mah komo cenah kaki Ruwat mah nyata narakana Parawit kenal pisan kitu saurna teh mah tuh nyada pasti apaleun piraku we teu apaleun teh ari sugan teh mah nya syukur we atuh ari kitu mah kaayaanana emak teu ham-ham ieu teh meureun milik hidup ngan anu jadi panasaran emak mah ieu teh ladang naon meresenan manis sakieu gedena jeung sagala rupa dibahankeun ieu teh ladang naon ujang kasep ieu utai mitra kaum dangu ditanya kitu ku Bicio ngan drek-drek bae ku utai teh didongengkeun sarsilahna mani imet aya anu kaliwa tah kitu mah anu salaresna mah ceuk utai mungkas caritaanana. Mitra sajeroning utai cacarita tadi teh Bicio hemeng teu ngarti meus-meus acan lantaran make nyebutkeun utai teh ngubaran nyatana Cep Dadang putrana Pak Idrus sedengkeun dina ngubaranana teh lain ngubaran panyakit anu enteng-enteng tapi apan ieu mah ngubaran jalma anu rek owah atau anu rek gelo ayeuna cager deui sabihara sabihari nyatang tuh saha anu teu bungah nu jadi kolotna upama seug nu jadi anak anu kasebutkeun gelo ayeuna cager deui nyaona man atuh
dina barang berena teh minangka mulang tarimana manis sagala totomplokan. Ya geus atuh ai pasoalan eta mah ngan emak teh tangtuna wae ieu teh ngarasa bunga anu kacida keun ieu duit anu ti hidep ku emak teh rek diteuneun bisi dina hiji waktu hidup aya bubutuhna aku emak oge moal make jeung dipake awun tah duit anu sakieu lobana teh mending urang teuneun we nya. Telangkung emak eta mah mak nya kitu we. Jeung na deui emak teh aya rek anu dicaritakeun ka hidep ti heula teh ka dieu basa hidep disaur ku papang ajengan mukmin puguh aya Cep Bodin jeung Jang Emo ngahaja ka darieu ari nyaritana mah rek ngadon silaturahmi cenah aya perluna ka hidep utay. Oh kutan teh kitu mak aya naon nya? Eta ku mah ge ditanyakeun ceung teh aya naon Jang Emo bisi aya perluna anu penting anu kudu dikanyahokeun ku hidep ku utay sok we caritakeun ka bibi cek emak teh tapi dikeukehan teh keun bae cenah tong reuas-reuas da lain naon-naon ieu mah ngan hayang panggih we cenah ku geus lila kasonoan teu panggih tah malah ku emak teh dicaritakeun geuning itu tuh geuning tuh Jang Emo jeung eta jeung Cep Bodin ka darieu aya naonnya itu mani semua anu rusuh geuning jiga mamawa neng nong. Poharanya mitra duwi ka dieu heula wae atuh acara dongeng garapan Mang Barna. Hatur nuhun mitra tepang dangu deui enjing dina waktos anu biasa wae. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.